dan alokan puisi bejo alokan puisi ece gongan deui kapake gongna sok garelo aduh kakak radalang yang seri ini aduh nyujuk nyaksi lah gitu soloyong mangga Rakyat kapunacet apa ujuk kimia nada Abah Ardi ayah di panggungnya Aki Bima kos lungsur gitu nada jembang Pak Ika pencehat ayah Pak Ika si moyete ayah yang koyong masa keras gitu ah ngahaturkeun ibu ayah ulang ngahaturkeun Ika saya enak soloyong apa aja dari kata hati sekerasnya jeruk awit teh iya biasa teh kumaha itu warisan karunia nah itu aja
Sawios seruntuyan lagu buhun kemang gadung parlantos kapidake. Syukur ari cara rager mah alhamdulillahnya jan. Sabalarna uak mah. Alhamdulillah ce urang teh dina danget ayeuna biasa kempelriung mungpulung kalayan hempak berbayaksa rekep deng-deng papak sarua moal rek ngabeda-beda. Estuni aya hiji tujuan sejak ngaduakeun khususna kanggo Saibul Maqasid kitu nya jan. Oh, bisa. Ari silain cepot cager Kapayun kan? tarik wahir ya nu deureum Sugana mana ngoboro? tela tuh Pak euy da ieu nu hajat cik aya di tangga nyajadikeun tegal kawung euy tegal kebognya euy alhamdulillah Pak. Lain euy. Ari geus lewat mah beda euy. Beda deui jeung budak-budak gitu juga. Alhamdulillah Bapak, abdi teh sehat. Abdi teh damang, abdi teh jag-jag tur waring kas Pak. Alhamdulillah dalahna Bapak, abdi teh panginten tiasa sageung kita dalahna Bapak. Ngan biasa we Pak, abdi teh aya masalah naon silain teh ya? Biasa we Pak. Geus tatanya jang jawokan ka ditu ka Pak Ardi dewek teh Pak. Kumaha? Kumaha Pak Ardi teh? Pak, biasa we kitu. Ari kabogoh lo Bapak, ari nu bogoheun eueuh. Man geus boga neng bulan sari. Tong dibeja-beja eta mah. Heuh, sabar. Ari nu kaduana, biasa we Pak nu kaduana mah asa kakara Pak nabuh di buruan, pajarikeun teh dalang ti soreang. Naon asa lain soreang teh? Sore-sore di teang. Jeung deukeut kana ngahiras. Jadi bingung Pak dengan mayaran nayaga keur mana yaga ieu teh Pak 15 panggung atuh Pak dicokot kabeh gaji dewe teh pantasieunaan Pak. Bayangkeun Pak ayeuna bulan ieu 15 panggung kekara nabuh di dieu ari duit beak kudu jaga pendewek bingung Pak. Langan dieu kelas cenah dieu kelas. Bola naon akak silain itu tok hareup
heuh heula Payun ari silaing ngawala cager gula halo halo very good very well kumaha barudak geus kompak very good very well kumaha barudak untung aing mawa barudak ngaji ka dieu anak buahnya hungkul Pak. Dewek rek mere 2000-an teh nu hajat teh sampai jadi teu ka dibere barudak Kira jauhkan wajah teh kan mahal-mahal. heuh tah kitu kumaha barudak aya keneh Bapak alhamdulillah abdi teh Pak sehat walafiat cager bager bener pinter jujur heuh alhamdulillah ayeuna teh Bapak dalahna Bapak teh ayeuna abdi teh sasaageung kieu Pak da panginten teu aya Bapak mah cantang tu aya abdi teu aya nu jadi kolot mah cantang tu ayeuna aya abdi salaku anak Pak da abdi teh bijil teh lain tina beulah batu Pak si aing nu bijil lagi tina beulah dolah lain eta euy si dewala dapikeun ka ngomong kana jadi kolot kodin sagala direka-reka bahasa teh nya euy dapikeun ka siga nu gede dosa siga nu aya kahayang biasa we siga nu rek nginjem hutang geuningan euy nginjemna teh eta nu nginjem hutang geuningan nu pinjem duit Mahal apa? ngobrolna teh sajam heula nah ari terakhir teh mamanawian tong dibere kang luput naon ari aka naon silai tah eta teh kolot urang sarerea sabab lamun kolot cantang tu aya urang can aya silain moal aya dewe tah nu madak kanu jadi kolot mah urang teh kudu ngahormat ka kolot jadi gitunya we hormat gerak lain saya lain gitu kudu dihormat eta teh kolot teh jasana ayeuna indung jeung bapak teh lain ieu mah ngajailan kanu jadi indung jeung bapak teh mau ayeuna bapak keur nguseup keur disutrungkeun ku si lain tak ulah kitu kanu jadi kolot mas lain teh tah tukang kacapi kitu mau ayeuna kolot ayeuna keur macul keur disutrungkeun ulah eta teh mau ayeuna nya nu jadi anak loba kahayang ayeuna nu jadi anak hayang itu hayang ieu dalahna ku kolot belaan cek paribasana ladang rezeki maksa lain ladang rezeki sesa cek paribasana nongonan kahayang nu jadi anak lain dewek mulai ari si dewala masantren di mana nya di dinya apa di Pak Ahmad di sana aku dia ini efek kopea eta masih gana mah lain efek kopea dan nayaga ge loba nu make kopea apaan cek na keterangan ge kitu kumaha ridho ridho walidaini wasuh tulohi pisuhtil walidain naon eta dihartina teh yen ridho Allah teh aya dina ridona indung jeung bapak jeung sabalikna murka Allah teh aya dina murkana indung jeung bapak nu naon ada cek tuh saha nu dahar betalang ge dahar cah ya tepat tah kusayamna tah ayeuna ceuk paribasana lamun Allah lamun indung bapak ridho kanu jadi anak tah Allah ge bakal ridho ayeuna karidoan anak teh aya dinu jadi indung jeung bapak komo nepikeun kageningan dina katerangan mah surat Al-Isra kieu surat Al-Isra urang ambil tengah-tengahna fala takulahuma upiu apal silain upiu eta nu dinu irung upil teh nu dina irung gitu upil sia teh eta mah kala-kala upiu teh anu sok dina kipi upiu dan ipiu upin dan ipin bodoh upiu mah bapak besan ucun atuh eta mah sia jauh atuh kepacaran jauh-jauh tina irung kana ucun
Astagfirullahaladzim pun tak mau cuna. Aya kitu mau cuna. Aya. Alhamdulillah. Sisau tuluykeun deui dieu teh. Fala taqula kuma upiu. Jangan sekali-kali berbicara wah huruf kepada orang tua mah. Kumaha eta teh? Terus rek terus naon deui? Oh, eta mah jeung pengantin ayeuna lain eta mah lain kumaha oh yo osneh eta dengekeun Gusti lain pala takulah mau upiu ulah sekali-kali nyebut mah tara dititah ku jadi kolot misalkeun ayeuna nya Septian ngarit ger sudi cenah mah Doraka luput atawa ayeuna Deden nguseup hayu gitu teh we wala barudak ayeuna mah nepikeun kapan ya loba kacontohan geuning budak nayaganya euy anu nepikeun ka doraka ti kolot oge euy nepikeun ka ayeuna mah doraka tinu jadi indung bapa dinyata-nyatakeun ayeuna mah ku Allah subhanahu wa taala teh jang eta we kumari dilebak geuningan kumaha eta nepikeun ka kulitna teh jarari ih sia teh nepikeun ka bararento kunaon eta itu beus kena durukan sia teh tanya teh doraka ti kolot sia teh sok balikan deui jadi ridho anak teh ridho Allah aya dina ridona indung jeung bapa ngan naon lamun kala ayeuna geus ngarumah tangga ayeuna geus diijabkeun kabul kanu janten calon atawa sepodel tadi Neng Rika Kacep Yoga tah tanggung jawab nu janten Ibu Ramana teh ngalih ayeuna saha Kacep Yoga nu mata lamun kala geus nikah mah ridho Allah teh aya di nu jadi salaki oh gitu deh wala nah tong dibaja-bajakan yang ulang datang ka dieu merenang hees gitu tong kitu sia mah pemajikan teh heuh tak kitu ridho Allah teh aya anu memeh kawin mah ieu nya memeh kawin mah memeh nikah apa sih lain singkatan nikah naon sih nikah teh ari nikah teh nikmat karasa haneut nikah jadi penyetin naon gitu pilihan kahaya tak gitu nu matak naha majeng ridho nu jadi pamajikan aya di ridona salaki yeuh dengekeun sabab salaki teh pemimpin keluarga ya dimimiti ayeuna kewajibannya seuhan eta teh lain kewajiban pamajikan kewajiban salaki nyusuan eta kewajiban indungna ka bapana ayeuna ngomah wadah kewajiban salaki ayeuna ceuk paribasana sagala rupa hal anu sok dipilampah ku awewe teh eta kewajiban salaki waduh ibu-ibu kata selipang menanggeun euy tapi lobana ayeuna beugeuningan gegah dibalik euy kalau ka pamajikan we geuningan anu loba gawe teh heueuh pan hiji aya hiji bahasa nu jadi pamajikan kudu tahan kanu jadi salaki lamun ecek salaki nyai nyeseuh wayahna nyeseuh nyai ayeuna ngomah wadah wayahna ngomah wadah tah eta taat kan kadituna ge bakal jadi sodako sedengkeun Allah bakal ngasupkeun ka surga pamajikan awewe ya tegasna nya bakal ngasupkeun ka surga anu taat anu jadi salakina salagi eta parentah teh bener kumaha lamun ayeuna dewala kita nungguan lilin ulah eta teh ulah ari keur aliran mah bae nungguan lilin oge ulah usia mana mengadak wae tanyakeun ka babe alah heueuh hilap abdinya aya naon ieu teh sok kumaneh tanyakeun bisa tujuh gula si lain itu kan heueuh atuh sok Pak gulanya Pak
abdi tadi nuju di Ubruk tuh sareng Mang Depi Pak, sareng Mang Aso. Kita bapak ngegeruan aya naon Pak? Nya leres bapak tadi ga abdi di ditu nuju nguseup sareng bapak hajat di Mang Opar aya naon Pak? Nya leres Pak. Kieu ya jang dewek teh. Lamun ceuk bahasa kolot teh mah bingah amarwata suta bingahna kagiri-giri. Naon eta teh Pak? Abdi geus sok kadangu eta teh. Dina wayang teh dengan Pak. Ngantara dijelaskeun ku dalang teh Pak. Ya waktu bener ya. Eta teh sok aya geuning Pak. Bingah amarwata sudi. Wata suta gelo. Bener wata suta. Naon eta Pak? Bingah amarwata suta bingahna kagiri-giri tah eta we bingah amarwata suta naon Pak? Heueuh, ku dewek dijelaskeun ya. Ari bingah teh ngandung harti bunga rejeng bagja. Amar laut suta lega. Jadi kumaha Pak? Lamun rek dihartikeun ku orang Sunda samodel urang sok sanajan ayeuna ngamparna legana lautan, lamun rek dibandingkeun jeung kabungah dewek masih keneh lega kabungah dewek dina zaman ayeuna dina wangki Kiwarija. Itu gedingan wala tukang keyboard malagun preng guduna. Oh geus beak depena. Dupe Pak ari eta bingahna kageri-geri. Geri mah tukang keyboard. Oh, geri mah itu tinggalnya tukang kupluk. Naon eta teh Pak? Bingahna kageri-geri teh. Ari bingah ngandung hareti bunga rejeng bagja ka gede giri gunung. Jadi lamun rek dihartikeun ku bahasa Sunda zaman kiwari mah sagede-gedena gunung, lamun rek dibandingkeun jeung kabungah dewek masih keneh gede kabungah dewek dina wanci Kiwarijan. Tah kitu ye teh. Nah Pak sabab urang mah di dadangan ayeuna aja bisa riung mungpulung kalayan hempak merbayaksa. Dulur ayeuna ngariung, ayeuna ceuk paribasana nu jauh jadi deket, nu deket beuki layet alatan. Bapak Sohibul makosi dieu jang. Lamun rek dibandingkeun mah tuh deuleu dulur urang di Palestina ayeuna jang. Nyapa leres? Nepikeun ka ayeuna tuh akibat tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Tangan-tangan jahil. Nepikeun ka ayeuna loba yatim. Loba barudak ku teu boga indung bapa, oge sabalikna loba nu jadi kolot kaleungitan anakna, alatan dibom, alatan ayeuna ceuk paribasana disiksa diserang ku hiji negara anu teu bertanggung jawab. Nyaleres bapak, abdi ge paninggal dina tikotok eta teh, dina TikTok gelo sia teh, dina TikTok, na TikTok. Udah eta dola denge tara. Oh dewek we dola sok buka TikTok. Oh eta urang simulek tarik tokan. Mutu gendak. Oh toko mo timimiti ceu Neng ceu Iis. Loba dola. Nya leres bapak. Eta oge depikeun kanya di Palestina aya budak kabejakeun ngahakan jukut Pak. Nepikeun ka sangsara-sangsarana tu deuleu, nepikeun ka ngahakan jukut deuleu ku alatan eueuh dahareun. Nu dagang cilor. Nah, dapat abdi ge kemari teh tadi teh nyanak jukut sakarung. Jang naon sia teh diparabkeun ka si copet. Cepot. Baheula mah nepikeun ka tuh. Ayo orang ileuk kali ini. Tilintung ka Cimulak teh. Bupati ka bumi. Kadang-kadang teh nepikeun ka Araja. Kadang alam samudeu. Yeah.
mana tuh cing? Dongeng endah atuh kita lagi